Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak miwah ibu juri anu kusim kuring dipihormat, simkuring baris ngadongeng anu judulna Sasakala Gunung Gelis. Mangga regepkeun kieu dongengna. Baheula di hiji patapaan di Gunung Patuha aya pandita anu getol tapana. Anjeunna kagungan putra istri ngan hiji-hijina. Abong treuh pandita tabeatna estu soleh kacida sarta tumut kasepuhna. Nincak umur sawawa angger adatna angger taya robahna matak pikaresepeun jeung pikayuneun batur. Keur geulis teh katambah ku budi paragi anu manis. Atup puguh we matak dibelat anu kagembang, anu kapidangdung, anu kaduyung. Anehna najan seur anu ngalamar anjeunna tetep nolak teu nampi kana eta lamaran. Dina hiji mangsa datang anu jajaluk. Hiji aki-aki anu kacida goreng patutna. Awakna rangkebong alatan nahan lapar. Leumpangna jumarijeg rumanggieung. Pipina kemong, matana bolotot nolol. Kulitna pareot, pinuh ku borok, matak pikagileun. Eta aki-aki teh nyamar jadi jajaluk. Sampurasun Nyai, ceuk Ki Pandita. Rampes aki, mangga kalebet. Wios Nyai, aki di luar wae, pan hidep teh nyorangan, bisi aya cariosan anu mitna hidep. Ieu aki mere keris ka hidep, gunana pikeun ngajaga diri, ngan omat ieu keris teh ulah jauh ti hidep, sarta teu meunang ditunda dina lahunan. Ceuk Ki Pandita. Dina hiji mangsa Nyi Mojang geus dianggir, bari moyan manehna negtekan kuku. Abong manusa sok kena ku poho, eta keris teh ditunda dina lahunan. Ari barang inget, gebeg manehna ngarunjuk reuwas, ngarasa kaduhung geus ngalanggar amanat Ki Pandita. Ngan leus wae eta keris nu aya dina lahunan teh leungit teuing ka manalosna. 7 bulan ti harita ti saprak Nyi Mojang kaleungitan keris teh manehna tuleh dikungkung ka bingung. Bari jol-jol ka kandungan teu puguh-puguh. Bari jeung teu masa ngalakukeun pagawean anu nirca mengpar tina papagon agama jeung kepercayaan. Waktu ramana datang, kacida ambekna. Teu nyangka yen anakna ngalakukeun pagawean anu nirca mengpar tina papagon agama jeung kepercayaan. Nyi Mojang ngahampura bari susumpahan yen manehna teu ngalakukeun pagawean eta. Malahan ramana minta bukti lamun Nyi Mojang masih kene suci, kudu bisa mindahkeun 7 pasir dina waktu sapoe sapeuting. Dina kaayaan kakandungan, Nyi Mojang gancang ngagawean. Teu silila, kadenge sorang meni arta. Ibu, tong janten emutan teuing ka sesah ibu.
nya kesesah abi, nyalatan abdi pisan. Ibu janten nandangan tunggara, wios ieu pada heula teh juang rengsekeun ku abdi. Eta sora teh tetela tina jero beuteungna. Aneh pisan, 7 pasir nu galedek teh geus bisa dipindahkeun. Taneuhna ngagunung ngajengkelek jadi hiji gunung anu gede. Sanggeus pagawean beres, Nyi Mojang mulih nempungan Ramana di patapaan. Akhirna Ramana percaya yen anakna masih kene suci. Ramana ngahampura kanu jadi anakna. Ngan sabada dihampura, kakandungan Nyi Mojang oge leungit sarta rubade jadi keris. Ku masyarakat di dinya 7 pasir anu galedek teh anu dipindahkeun diaranan Gunung Gelis. Sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten, bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.